Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasa simkuring Ismarahimah, simkuring ti kelas 12 MIPA 5. Simkuring di dia bada mintonkeun salah sahiji monolog anu judulna Ngeunteung karya Teh Tedi Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngeunteung neuteub imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sajabana. Ih, geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu bisa dibobodohan teh ya. Jarawat, duh, beki beureum kieu. Pencet kitunya. Perih. Antep we ah. Tapi ngaragokan. Tapi kek asa nyari. Keun we urang angkeun tapi kaasapna siga cinta kuring nu keur ngacambah kaluar tina kulumudna. Mudag cahaya nu sumorot tina mata anjeun. Akang. Benernya asa jadi panyari kanu beungeut kuring. Anu saur batur mah siga ngalati indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyepes pisan kanu pangambung sarta kanu kening mamah. Lamun gado mah kaenin kanini kuring. Terus nadenya nu siga mamah. Bener bibir jeung buuk kuring. Ciga kembar cenah cek batur mah kuring jeung si mamah teh. Terus mun awak mah ngalati bapa, malah lebah lempang mah cike pisan, pada ngageblay. Cek Mang Omen mah kuring teh fotokopian ti bapa. Atuh ai bapa fotokopian ti saha lain ti bapana mah. Ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi patepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugi Gusti anjeunna ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh. Saha deui eta nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah, meuni loba. Ambuing. Oh, ngarti ayeuna mah. Dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya bao, aya uyut, aya karuhun. Enya, aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Eta walungan teh ngaliwatan abad-abad kahirupan anu ngocor ti Rama Adam sareng ti Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka aki, ka nini, terus ka indung ka bapa, tutungna mah ngamuara ka diri kuring. Nya, walungan cinta aranjeunna. Nya, muhun. Insyaallah pika deudeuh aranjeunna baris dipiara ku sim kuring. Walungan cinta anu ngamuara di diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri kuring. Ayeuna teh kuring teh keur majana bunga. Cinta anu mekar dina dada dibarengan ku jarawat anu melentung dina pipi. Gara ngarandakan, kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamalir di diri kuring cenah ngamalir terus ka anak, ka incu, ka buyut, ka bau, serta katulang nu panghandapna. Pancan sim kuring mah bajoang sakuat tanaga sangkan si walungan teh terus ngamalir tepi ka samudra rahmat ti Gusti Pangeran. Insyaallah. Ieu jarawat beuki asak. Ieu hate beuki nyanyautan. Akang di mana ayeuna? Hatur nuhun kasadayana, hapunten bilih aya kalepatan. Hurip Sunda.